Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus balik dewe karena konten make up nu kararieu guys. Baringung atuh da ek nyeun konten naon atuh. Aku teh sebenarnya mah lagi balas ngomong udah beberapa hari ini Gusti. Tapi si Meta nyuruh bae aku teh bikin VOD karena VOD itu ada dolarnya, sedangkan aku upload foto walaupun jangkauannya tinggi itu nggak ada dolarnya. Jadi makanya itu aku teh kudu yang nyen VOD, kudu yang nyen video panjang nya najan video ngan ukur padu oles-oles banget juga kieu nya lah. Jalani we atuhnya, lakonan atuhnya, iraha teuing erek FYP, iraha teuing rek gajihan sugan we engke gajihannya. Ta ieu hayulah wang ukir-ukir halis, wang kita ukir-ukir terus disikat-sikat, terus yang satunya disikat terus diukir-ukir hayu ta ieu siga kieu nya guys bentukana. Dioles-oles heula, didolet-dolet, dolet terus hayu wang diukir-ukir ser nah be panjang teuing geus kajen, terus ukir lagi, terus diukir lagi hayu we, terus di lurus-lurus di ukir-ukir angka nyiripit gitunya kira-kira eta halis teh. Tah hijina tong poho disiripit-siripitkeun, nah siripit angka lempengnya. Itu sebenarnya mah make up, daily make upnya alias make up keseharian aku gitu loh. Ya keseharian aku kan make up paling cuman gini-gini aja. Eta rada bengkok halisna. Geus kajen ketang geus kajen saeutik adatna nya rada bengkok mah. Terus pindah ke mata guys, pindah dolet-dolet eyeshadow, oles-oles yang warna pink nude ya, pink kalem alias. Terus rada diherang-herang pakai simmer. Eta halisna bengkoknya kaciri kajen lah. Terus dioles-oles, didolet-dolet terus. Geus didolet-dolet gitu sarua ku warna pink nude nya. Terus oles-oles pakai simmer. Geus bibirna rada dibodas-bodas saeutik ambeh tong katempo hideung. Kunaon we lah dibodas-bodas sama aku tipung tarigu ge heug kumaha aranjeun we. Tah hayu dilipenan kudu nu beureum moroh nyoy alias ping menyala merona. Tah siga kieu nya guys, baraya. Rapi acan ieu teh sudah rapi ini sepertinya. Terakhir hayu wang ditiung dirapih-rapih eta beungeut ambeh tong camurang camerong teuing. Geus atulah sakitu we videona nya, capek pisan ieu ngomong geus dikudung oge da geus rapih, sudah cantik, sudah cetar membahaninya. Oke, segitu dululah video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.